ahli masjid, eta nu bener kiai mah. Aing mah weur keneh. Tapi abdi apa dilarang orang yang belum baik bicara tentang kebaikan? Apa nggak boleh orang jelek bicara tentang perasaan? Halo. Halo. Kalau kamu datang hanya akan meninggalkan luka. Kenapa? Kamu dulu bicara tentang cinta. Halo. Halo. Ingat, yang menyakitkan bukan perpisahan, tapi kehilangan. Makanya sia dengekeun awewe. Pasiana pasiawe tong sok mentan talak geuring. The second mah hargana murah wa. Sok awe zaman kieuan naon sih eta? Komo eta nu geulis tajis. Ceraikan aku. Bisa lakina dari masa goreng. Repeh bae. Nah, sok mentaan talak ya. Goreng. Kan sok lo ngomong kieu, engke aing bakal menang adu leuwih baik daripada sia. Ngising sia dalam. Dengekeun sebut aing. Dan pada akhirnya kamu akan mengatakan dari lubuk hati yang paling dalam bahwa yang terbaik adalah yang pertama. Wow, mudah diperjuangkan. Ayo kan bisa. Hei, eureunnan maksiat, paham? Sebut ngomong salah, maksiat tahun eureunnan sia. Jalma nu ngeureunnan maksiat, tapi sapaket jeung ibadahna. Bisa dia can daek salat berat. Sok salat subuh mah mimitian mah 2 rakaat we heula. Man kharaja min dzilil maksiat ila izz taat. Jalma nu daek ngeureunnan maksiat diajar ibadah ka Allah samampuhna. Jaminan di Allah tilu perkara. Kupingkan ya, nu ngomong hayang hirup senang, kan usia. Aghnahullahu min ghairi malin. Diberi ku Allah kepuasan batin dan ketenangan hati. Sanajan teu kabeut duit. Nu anyar rumah tangga oke lah, 3 bulan mah boga keneh duit dina undangan. Lewat 3 bulan, pikir ku beungeut sia. Nek mentah ka kolot kami toha, era. Misinya kadang-kadang kapom. So. Kunaon eta artis? Lalakina kaset, awena geulis, duitna miliaran, tapi kenapa rumah tangganya baruncah hancur? Si kurang, naon nu dipermasalahkeun? Urang mah kan wajar. Urang perpisahan, awena ka Arab. Jamun salakina kurang pemasukan. Kan loba awe beungeut angkot aya Pajero, loba. Ring ka Arab. Aju salakina pusing benernya. Jajan mah cukup mudahan, kudu diparenek, dipisahan. Anak nanya, korban perceraian. Ya Allah, tabarakallah Pak. Punten. Kunaon eta jalma cerai? Padahal mah kurang ya artis, beunghar, duit loba. Beungeut ka aset naon sih nu dipermasalahkan? Ternyata tidak ada kepuasan batin. Kupingkeun. Jalma nu ngeureunnan maksiat sapaket jeung ibadahna bakal dibere kepuasan batin. Hidupnya tenang, awas, lain senang, tenang masih senang, lu senang can buku tenang, mobil Pajero, tapi itu tenang, angsuran 12 juta per bulan. Wow, amazing. Masuk gede hutang jalan mama, sebab lu gede hutang mah udah kadang kolektor, nepok kalender geus sieun wa. Hayang diberi ketenangan batin, eureunnan maksiat. Loba nu ngaduk abdi Pak Haji, kata Pak Haji ibadah. Aing sedekah kosong, santunan yatim, weng. Berjamaah oke, tapi kunaon aing riweuh bae rumah tangga. Masalah bae, tanya ka beungeut sia, sapaket henteu jeung ngeureunnan maksiat. Paket 2 giga, Bos. Eureunnan maksiat sebisa mungkin moal 100 sampai 100% moal, ngeun urang ngeureunnan maksiat. Saeutik. Tapi sapaket jeung ibadah, aghnahullahu min ghairi mal. Diberi kepuasan batin ku Gusti Allah. Engke anakna narurut, hayang boga anak lu teh kan susah wah. Anak ajengan kadang-kadang badu. Lamun hayang gaduh pamajikan nurut mah gampang, kawin we jeung pecak.
Pasti lutut. Rupa-rupa. Bener Pak? Gak ada aku siap dia bayar. Malah abdi, wih di Mekah, aing tenang nyanyi. Aing tanggal 12 Juni aing balik di Mekah. Satangga kieu ceuri ka abdi, ka haji bari ngangsongkeun hulu teh. Aing nya buku tuh di dalam. Ka haji minta barokahna, nganggap aing di Mekah teh ibadah ku molor bae cek aing. Nah ieu bos kutu cek aing. Haji, Gusti abdi coba doakan supaya pamajikan abdi dipasihan hidayah. Udah itu ngalawan bae. Hayang pamajikan anteng nurut hayang. Oke, nehangan pamajikan anu torek. Dicarekan yang sering. Sampai ngomong kieu, abdi boga anak hiji-hiji na Pak Haji. Boro cara Kang Haji 5, anak hiji bega abdi mah teu katuru. Dititah salat bae ngalawan. Ada enggak bacaan biar anak dititah salat turun. Tapi mah ayat kursi, sabaraha wangsulan bacana gampang. Baca ayatna korsina dibabukeun kana. Sok cobiannya. Ajas cukup. Nyoh ngendang anak sia. Kupingkeun, hayang tenang. Hayang tenang. Teureungan maksiat. Sok maneh nu nyaho kana kelakuan maneh. Boga